ang naon ay akang aya pikasirieun euy naon aya anu boga penyakit boson boson teh naon ay akang boson teh hitut wae unga ngalengkah unga hitut awewe gadis mung gaul jeung batur daerah meureun hitut wae da unga ngalengkah teh ngik 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 kitu kayaknya bujurna teh teu disadar tilu teteh anjing sakali nuturkeun mereka rek maraban meureun. Assalamualaikum, sampurasun. Balik dari sareng Sim Kuring iki eueuy dina program acara Saung Sunda. Tah seperti biasa orang jual mirekeun pepeling kanggo pimbekeun urang hirup di dunia tur di akhirat. Tah judul nama tiasa wae baca di handap lah. Aya kan? Nah, pokokna mah ieu carita pohara pisan lah jang kahirupan. Aya nama jual kuy bae. Kanggo kadulur-dulur anu teh can subscribe tong hilap subscribe heula sareng aktifkeun loncengna. Sim Kuring saparakan can ngahaturkeun hatur nuhun kadulur-dulur anu parantos subscribe. Salam YouTube ieu masih kena ngadeg, insyaallah sumbangan bakal terus ngalir. Tong hilap nganjang ka channel Saung Sunda seueur pisan carita anu tiasa dipirengkeun dina mobil, dina motor, atanapi bari ngawangkong. Matak deknya di lemur tanah loba kasusah mikiran kesusah homo ari eueuhna beuh mah di masjid di cicing adan we aya eta basa bulan puasa diudag-udag ku masyarakat teh naon eta teh masalah adan aing salah kumaha salah aing geus salat asar teh aing teh jauh karelek ke hees ai hudang-hudang poe ai juga aing magrib padahal pe hujaneun yo cetrek karena pangeras suara aing tidak ruas kaburitan yo adan we Allahu akbar Allahu akbar ai ret kena jam dinding kena 4:30 atau pogo nu ngabuburit teh buka kabeh grepek pikir ku sia sanu teu amak meureun da dewek teh kulantaran era cek dewek teh oh ya da ieu mah keur latihan cek eta mah sabedogna jelema ka aing ngepung lumpat ka itu ka dieu di kepung tah tidinya aing mung nicak di masjid teh si goblok ampun aing alah homo zaman Asep Show mengening di TPI bari ngabuburit aing teh sangu geus asak setengah genep teh deungeuna aya kolak di teh secangkir pangirim tetangga jetrek kana TV teh da dewek mah boga TV teh 14 in bari teu berwarna zaman kieu we lalaju Asep Show ngadaguan jam genep ngadaguan adan sangu geus asak di hareup teh geus geus ieu geus aya dina boboko geus nyampak yo karelek waing teh hees aya eling-eling adan keur tungtungna la ilaha illallah korejat aing kokocok we Allahumma lakasumtu teh gini barang kop kana kejo dek dihuapkeun pisan dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan salat subuh anjir aing teh hees teh lila geuning atuh puguh we bukan teu saur henteu tah kitu teh kuat-kuatna aing darita cek ya oh da atuh da urang teh geus kolot tereh pae heuh sapanjang dina seni teh lamun dihitung-hitung mah ditimang-timang loba keneh dosa kitu ceuk aing oge patak atuh sugane jeung sugan saeutik-saeutik oh da
anu bakal kasawarga mah dalang ngalawora teh sia dari tate nah apaan cek keterangan oge lamun jelema minang tobat bakal kasawarga ai dalang minang tobat minang geuning aing ngagelutkeun Gatot Kaca jeung Pati teh tobat goblok aing katipu sia ada jadi nggak bodor elah ampun nu alus mah nu lolong oke halus lo nu lolong duaan nyobat di kampung aing ngobrol teh lain cenah euy cenah urang eta hirup teh nepi ka kieu cenah cing atuh cenah urang usik urang ngamen ka kota pan maneh mah bisa ngacapi ceuk nu saurang teh kumaha cenah euy leumpangna masih lain nya ka iteup dewek cenah muntang kana tak-tak maneh sakali ewang tuluy urang ngamen di kota ayu nya tuluy di mana geus menang duit geus kumpul urang laju film goblok kumaha dideuleuh na sia teh ai heueuh cenah nya teu sadar eta lolong caritana ti kampung teh hoda di gunung cicingna gitu ini teh ngarayap padahal di kampung mah jalan teh rungkaring-karing jalan setapak aya laguna geuning aya nama dina Mawar Bodas mapai jalan setapak ngajung-jung ka hiji lemur teu karasa capena da puguh aing teu init-initan nya moal goblok moal capek atuh hujan angin dodar gelap taya pisan keur nyiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeunteung nu penting mah hasil nepi ka tempat anu dituju lek ngalongok anu ngora si goblok Mawar Bodas ada yang nu ngora ieu muni eueuh ka kapok sakina geus diontrog teh alah ampun aing gitu teh lain dongeng lolong teh ayo caritana muntang kana tak-takan kita cenyaho dina gawir bulan itu teh tangka kalapa mempansok gitu tah melengkung pada inu bentak mah aya tangka kalapa melengkung teh sok kitu tah ieu mah nama lempeng we jodoh alah cenah euy naon cenah euy ngagedung tidak agor cenah euy ngeuleuh atuh goblok apa deui teh lolong ayo aduh alah ampun aing kana naon cenah euy teuing cenah da gede uluh tangka kalapa cenah euy nah sia nya tangka kalapa cenah pan aing mah fungsi beuntak baheula goblok nah cenah tuh sia jadi lolong apa cacingeun tangka kalapa cenah euy uluh cing cenah deuleu ka luhur ayaan muni keukeuh sia teh ka aing teh pan lolong aing teh hayang cenah euy cai kalapa duh hanaang wayak ieu mah beuneu cenah dewek bisa naik na mah bisa mah cenah naik atuh ngalah kanya da aing hayang nginum sok cenah daguan kumaha nya tadiuk di handap ulah handap penting tangka kalapa bisi ketinggang
bijeng luak liuk mana cenah bisa bogana goblok pan aing teh lolong ai heueuh yo tereke dosa urang mah angsrod di kaluhur kabayang ke jalur lolong naik teu nyaho tangka kalapana teh urut ka bentar guludug dugul di luhurna teh eueuh naon barang ngangsrod deui kitu eueuh naon pan jok koleang berag-rag eta ceuk nu lolong nu handap nu nungguan tah geus we hiji euy baru kana kalapa nu rag-rag teh aduh panai bakating penyeri mengihan maneh meureun si cikiih na teh ngucur tak kana lahuna nu nungguan yo wah pupus oi lebar cenah euy suruput we dikanya wah kolot teuy anjing asin oi puguh mecer linci kalapa aja euy aduh abol lolong nah sia teh seuri atuh hare-hare we sia da geus ngadenge oh paingan tuh aduh atuh geus ngadenge atuh seuri-seuri atuh euy rojong aing teh udah ayeuna teh geuningan euy didenge-denge teh geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung gengsi cenah lamun teteler teh nu matak jauhkeun tina narkoba teh eta teh panyekok batur supaya pemuda-pemudi di urang teh lemah di mana lemah mentalna tah babari penjajah teh asupna dialah heula pemuda teh dicekok supaya bangsa urang teh lemah itu petak kadeh jauhkeun nu kitu nya mudah-mudahan atuh nya itu eta tina inuman can tina kahakanan can tina pakaian budaya-budayana teh dilelepkeun ka urang ai di urang jo dirontok we deui nya oh nya ayeuna mah pan baju urang Sunda teh geus ku ieu we kudu ngadu domba baru hideung make ikat panayagan padahal sapopoe teh pantes urang Sunda mah baju hideung pangsi grepe make ikat da urang Sunda gengsi pan urang mah eta pan pada merong wae dulit teuing nu urang lain ulah make pakaian anulian eta we geura pakaian budak awewe gadis gini calana merecet gini baju semet bujana teh kadeuleu gini sana yeuna PCD porno wah dicekok ge aya aturan budak karek SMP oge tamat SMP aya diintip teh ku dewek keur nyeteh nu kitu patuh teh salah bapakna atuh nah der disadiakeun fasilitasna nya sadiakeun mah meja belajar ulah bebas teuing budak teh di imah teh ieu mah kumaha atuh da PS poho kana budaya urang mah geuning euy ai ku kitu nama euy tong boro anak batur anak dalang eta wayang disadiakeun di imah kalah dijejek goblok ja anak aing aduh ampun ampun Gusti ngomong teh geus bahasa Indonesia we oh da kana Sunda teh Bapak makan apa sih sing teh peuyeum apa itu peyem kitu nepi ka teh wawuh jeung peuyeum teh sih kurang ajar aduh makan
apa Pak pakai daun katimus apa itu ketinggang gerapek pikir ku silaing dewek berdahar we wah coet ngakan karedok makan apa itu Pak cinta karedok apa itu korodok wah padahal martabat hiji bangsa bisa diukur tina budaya na mun budaya geus awut-awutan ruksak pan bangsana nya budaya teh anu aya patula patali jeung peradaban sok ari budaya pangkolotna di tiap-tiap daerahnya eta basa moal aya deui nu bakal ngarakeutkeun kana rasa manusia basana moal aya deui nu bakal apal kana basana bangsana tuh urang Batak urang Jawa nu aya di dieu pan adaptasi meureun ngomong Sunda ngapalkeun basa Sunda rumah sama di dieu tuh Bapak Komandan Bapak Danlanud basa dewek tadi datang teh wilujeng sumping Pak aduh ngeunah pan eta teh saling hargaan nya sabab naon pangbeungharna basa Sunda mah deuleu tina dahar wungku dahar loba teh loba basana dahar tuang nyatu lolodok mam tetegek lolodok ngawadang daang loba eta teh aya ajangna lamun apal mah sabab ceuk bahasa ceuk unak usuk bahasa abdi keur neda bapak tuang tuh ari bapak aya nuju tuang abdi kira nembe teh tos neda pada ngiringan atuh tuang teu ulu itu domba aing keur nyatu kana domba mah teu kasar aya yang mah tukang domba urang Sunda tuh cenah itu tinggalin dina mastaka domba tuh kitu kana domba mah sirah we kayaknya huluna we urang ngomong jeung dunungan sanajan bari jeung eta tong era kasar da basa ceuk dunungan teh cepot mawa naon maneh itu abdi teh ngabantun cokor domba teu kasar lamun kieu teh salah mawa naon teh cepot itu mastaka domba manawi tangkurak sia bade gitu salah eta pisilakaeun nya itu aya teh unak usukna euy nuju ngagule mastaka domba gitu sirah keur urang keneh keur pribadi eta mah duh nu mawi euy deuk teh dola sirah teh rada leneng ieu teh tetep we ka domba mah hulu nya kitu ngamumule basa teh deuleu cing pangenangan geuna tunggu datang aing beri jalan rempling kabeh kawas angkat tincak sakitu kenal berebetan ya sia teh kenal kita tadi boborobotan nepi ka katorekan aing naon eta kendang bieu di sada pangbejakeun pangenangankeun kitu hayang sabaraha kitu diberi duit ku aing bieu teh di kendangan goblok biar jadi kenangan wah iya bade sok sok
itu. Alah, eta sinena kata-kata dah ada je. Anu pasar Alah, hebat tukang kendang di mana cuy? di mana? Ya, ai kendang jempe siapa pajar di sana. Pajar keun di sini jeung hareung anak geuna pugu sini keur ngahuap. Hebat euy nu. Eta nepi ka bisa sarengkak nanti uing kendangan. Alah, kakendangan aing ieu. Nah, ada kendang mah jempe sia teh. Kendang jempe. Ngeunah teh di mana tukang kendang je? Wayaan budak si goblok. Budak sia teh. Di mana teh tukang kendang teh? Cangkuang. Di Cangkuang. Bu. Cangkuang mah ya laguna tuh. Cuma cangkuang dalam. Cangkul aja cuma. Aduh. Udang mana tete kenang deh? Nah, dah tadi kenangan mana yang bingi gade? Hah? Mana tadi kenangan bingi gade? Kudu siapa merek? Bu, nepi ka budak gitu dibeakeun ku sorangan. Diuk siapa goblok ah? Hah? Diuk. Saha nu maot? Diuk sia didinya diuk. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak maneh goblok. Naon panyawatna? Aduh si goblok udah kekeh goblok. Ya teuing atuh ngiring bela sungkawa uing aje. Beda-beda teuing aje. Keun bae tok dicengceuri ka nu maot. Da meureunna geus sakitu meureun urang doakeun nya. Aje kalebeuki parna aje gaduh. Karunya euy dulur euy bapana maot. Lain maot goblok sia diuk penyakit kanker. Aje. Keun bae tok dicengceurikan ae. Moga-moga we tuang rama atuh mulih da ka alam asa teh sing ditampi iman Islamna. Gaji. Tah gitu amin gitu. Sawiya sajugan ku abdi we. Naon? Ieu buta kitu mun bolot urang teungeul matana geura. Sia montong ngajago ngomong teu bisi dibaheum ku aing. Goblok. Emangna aing teh beuneur. Make dibaheum setan. Ulah. Teungeun aing disebut beuneur. Tong dihalangan kan cuman antap tak si goblok cuman bisa sok atuh kanya sok akan tenggelan tak cuman ayo maju tah murid aing heulalanan eleh muridna tah guruna si beruk sia si samangka. Yo cekena. Ajar maju dia.
saya datang anu marengan si Gatot Kaca pan sia tadi keun antep Gatot Kaca jeung itu aing jeung maneh alah ngeunakeun atuh saha ngaran maneh aing Purabaya nurutan Gatot Kaca ya hade tangaran Purabaya euy macam aing lamun boga anak dari ngaranna ca ya ngaran si dewek mah halus wae euy ngalatenget ujung mutu aya kitu anu peget beuki jatuh si goblok boga reboes kekepehan anu berwes kudu dipaehan aji jeka aing jawa kasih beureum ngalasai aya gitu anu beureum bau cai goblok memang naik teh waduk ngalah tutut ya poho saja ngalah tutut meni loba naon urang Minang beda si anjing teh rame gitu saja lain goblok waduh ngetrek kain wah oi gede teuing lawan teh yeuh 17 ya so geus kolot manehna mah aing mah karek mulak hiji atuh mulak hiji oge deuleu aing geus 14 tahun mah deuleu pohang jeung anjing li mulak hiji we tah tuh we tah tuh lain ngetrek nge liur euy marukan aku mah beda mana tukang ulinnya matak teh geblek duit oge aing mah tukang ulin tah we rusak dia ada anjing goblok mah jengut sia aing teh deuleu tah we rusak we itu we aduh labu ya meni atoh alah ngunaheun kitu eta seuri si goblok anjing jadi euy tetulus seurina tetulus udah nyeri anjing alah we tah tuh jorang sih mah lain jorang goblok jabakan tahun jorok sih mah porno aksi cece lain meni gede gitu euy naon eta bobogaan meni gede gitu ya heuh anjing udah diurus kumaha teh ngurusna naon hayang gede gitu hayang meni gede hayang bener heeh apa teu kapal terbang nah hayang gede taeun nanyakeun teh kapal terbang geus teh oh ya henteu ya syukur ya mah goblok teh nyambung pisan hayang gede mah deuleu milu gedepe ka tentara naik kapal terus milu kana parasit ngagajleng ti luhur maneh mah teu make parasit mawa we dudukuy bade matalian
lain hayang gede dengkeun heula tuh dongengna prosesna dengkeun heula hayang gede mah sanggeus da ngajelang tina kapal teh pan ngoleang bek ka handap ngagedean lain ngagedean pae haji geus ambekeun euy hebat ya jelema teh usikna lamun ambek mah teh capruk jurusna teh eueuh ngawur kana aing nek kapancing meureun sok sialah urang pahina-hina urang pamek-amek lamun amek teh berarti eleh sok panyarekan-nyarekan yang aing si goreng patus si aji si kurang ajar si bangsat si peget si bukiti using si ketos si nongtot bool indungna jeung bapakna eta teh juri jarian mau amak ini sok maneun walila aing mah ada teh cinekeun naon banyarekan aja ka indungna kabeh-kabeh teh sia kapancing ameuh dicing siapa kitu ah goblok ieu mah banyarekan dari deungeu sok deui atuh sia si jiga karpet mulai jauh bawang beureum sia teh tuluy disiksik dipakai sabaraha tuluy dihakan baing ngeunah nya ngeunah tuluy gede ngeunah mah aduh teu ambek keneh wah jeung maneun bari hayang amek mah nyaho indung maneh nyaho nya indung aing mah nyaho dan ngalahirkeun aing tah sia biji teh lain tinu biasa tidak naon tidak bool bareng jeung cacing anjing iraha teh ngomong teh ele ambek ele aduh euy aduh alah rame ieu ya jeung gelut mah ya naon aya akang aya pikasirieun euy naon aya anu boga panyakit boson teh naon boson teh hitut wae unggal ngalengkah unggal hitut awewe gadis munggaul jeung batur daerah meureun hitut wae da unggal ngalengkah teh ngik kitu kayaknya bujurna teh teu we disadar tilu teh anjing sakali nuturkeun baru ka rek maraban meureun baru ka jabaroti kabeneran hanya tak kitu murah asih pangeran nya nyakuah kan kabeneran aya bujang deui sarua sapanyakit boson ai lalaki papan tarik kitu teh dut cek bapak-bapakna teh cenah urang kawinkeun budak teh cenah euy urang bebesanan yuk buah sapanyakit da sarua sapanyakit cenah abeh teh eraeun hayu atuh cenah kabeneran budakna teh darekeun pasti jeung eueuh jodoh kawinkeun da budak teh ai kolot baheula geuning nya ai geus dikawinkeun ti urangna teh ti puting teh sok diintip ku bapakna teh sabab isuk-isuk rek hajat deui disebut teh numas teh beunang kagadisanana hartina teh geus bager diintip ku bapana teh kieu ai kamar pareneng deui kahalangan ku bilik kungku baheula mah pareneng didenengekeun anak teh bisi budak teh hade hari panganten da pogoh pesapanyakit ai biasana mah moal peuting teh ngik tah ayeuna mah aya salakina mah ayeuna nemalan
ngidut 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 dut ngidut ngidut dut ngidut da bapak ngintip kieu dut dut ngidut ngidut dut ngidut ngidut dut 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 nah hanya belah aya asa ngikna eueuh ai barang aya di bemeu melang urang ka anakna sieun dipaehan toong mereka itu deket ke panto panto teh kebeneran deh lain ku panto kureregan ku baligo urut urut bangunan weleh dibukakeun saeutik oh paingan dut wungkul da keur dipake ngeuni nya itu heeh beureuh katutup liangna katutup kacocokan alah ai budak awewe na budak katempo bapana noong kok jileung teh lalakina ruas meureun eta hitu teh meureun asa kabukakeun lawangna jo tuwiu wiu wiu wah eta mah salemur datang marupada sirine cocokna meureun asa kabukakeun saya RW para raih kan isuk-isuk teh beurit aya genep gempar virus hitut alah ampun euy karunya mau balik ti Arab nah awak karunya kanu balik ti Arab ya kan aya di Arab teh digawena teh 2 tahun jadi supir lalaki imah jadi TKI mau usahakeun pamajikan mun digawe di Arab jadi supir ngakutan ontak itu balik ka lemur wah eta mah pamajikanana sono urang nya atuh boga duit ongko duit gede ongko kadenge we ku bangsat eta bangsat sok kadenge wae saha kira-kirana serius si anu balik ti Arab pasti mawa duit gede sabot keur kacarai nu boga imah eta bangsat sulusup pe abus langsung ka kamar ngabedo-bedo lomari bangsat nih keur ngabedo-bedo lomari kitu nu boga imah datang balik ti cai duaan cing galulutra eta bangsat leuwaseun ka mana aing lumpat ye sieun ka parego beneran teh parana teh molongo terekel ka para cicing di para maksudna mereka ngadaguan heesna nu boga imah aing nu boga imah lain hees da sono balik ti Arab atuh oh eta bagus dalahar jam 8 joger we caritana gatrik daerah catur ya kan cangkang jajamu babalatak obat kuat aduh eta bangsa ti luhur kieu ulu itu si goblok sugan aing dek hees dulu itu bujurna nepi ka tapak bisul wungkul eta sono urang ka pamajikan nepi ka jam 12 peuting teh teu eureun-eureun ger deui we ger deui we nepi ka 3 rit 2 tahun atuh kitu jam 2 jam 3 jam 4 masih kene eta bangsat geus kesel we ti luhur beuh eta si goblok ira harek heesna ieu teh celengkeung adan ti lebak kadenge Allahu akbar lain salat mereka teh ngedekul kene we ya da isu ge adan deui isu gaya kene adan caritana geus ya goprak teu langkara kecape meureun eta salakina ngusapan pamajikanana mama amwing sayangku Maihani darling tepangih 2 tahun teh nepi ka ulenan kieu eta bangsat ambak ti luhur kumaha kan bari kabur ditembrak eta mah kaso-kaso jeung genteng bari kabur bari ngomong kieu da dumeh tadi ngadenge nyai bojo akang nepi ka ulenan kieu ambek eta bangsa ti luhur bari numrak kaso-kaso sakalian kalapaan anjing gobrang bertak kitu wah lompat mapai galang ai geus jauh teh nyarobok deui make cengek anjing tidak kesal teh kan
Karena mah kesal kan kayak gitu. Aduh ampun. Ayang sedikit pakai. Lain rupa-rupa dongeng ngaran lu. Aya deui nu balik ti Sumatera. Sumatera. Lain kumaha. Nu balik ti Sumatera rek balik ka Jawa Barat apa numpak kapal feri Jamnya kana feri. di Bangkahuni geuning ka Merak. Kamera. Numpak kapal nyebrang balik mun ka Jawa Barat. Ada balik. Aya di tengah laut kalaluar tamuatan teh maksudna meureunnan hayang nempo pemandangan laut. Dina dek. Ngajajar dina dek teh. Eta mah keur kitu jo cerit teh awewe satengah tuwuh. Alak kumaha? Tolong. Bapak. Si horeng kantongna murag ka laut. Ka laut. Itu kantong kuring makaning duit 10 juta. Pek cenah cokot duitna mah 5 juta mah keur jeung kuring 5 juta ewang. Eta surat-surat penting. Saha nu rek nulungan kalah mararong jelema teh. Jayang Heuh sarua we modaran maneh da ka laut. nya heueuh. Wah nu wani. Wah gegejeret eta awewe. No data mah aki-aki Kumakan. juga jeleng teh ka laut. Gejebur. Kecepok. Kabeneran eta kantong teh karawea. Kumakan teh. Page eta nu boga kapal teh ngalungkeun tambang bleng. Beunang eta tambang teh ku si Aki teh. Allah alhamdulillah. Dipedol ka luhur teh salamet. Gor we surak. Muji Eta si Aki menang pamuji atau Allah. pan urang lamun dipuji teh atoh. Ya atoh. Si Aki mah Amak kumari akang. nyokot kantong tina kantong nyokot bedog dilagar ke bedog. Wah, dikaluhurkeun. Hidup Aki hidup. Aki. Supatur teh. Hebat. Aki. Eta aki-aki lain atoh kalabaud. Bari bedog di kieu. Kumaha teh? Mentong hidup sia goblok. Sok ngomong sia. Saha nu nyuntrungkeun aing tadi? Si horeng lain wani aya nu nyuntrungkeun sawak meureun. Lain eta luas nu nyuntrungkeun mah. Ampun eta sia. Karunya nya. Khawatir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh. Waalaikumsalam. Salah. Lain haleluya. Waalaikumsalam. Pan kitu bieu ge belegung. Salah. Ciri lain agama Islam teh. Inna dina indalohil Islam. Agama anu dipikarido ku Allah munguh Allah nyatana Islam. Islam. Mata teh malah. Oh nyaho aing ge Islam. Islam. Lain agama Shinto. Islam. Oh nyaho aing ge Islam. Mangesa di dalam panglean bener teh. Nya. Oh nyaho Islam aing maneh di sarwana. Kalaka di kopeah we Islam lain Hindun. Islam. Urang sararea dina waktu ayeuna teh nyaeta bakal paeh. Ngan saacana maot pangeran ngabejaan itakuloha hakotu kotihi walatamutuna illa wa antum muslimun. Jadi sinak nama ulah wa kamaranaho sehingga can aya dina jalur kaislaman. Nyaho Islam. Bolot gini. Bolot Lain isnet Islam. Nyaho aing oge da tibana oge Islam. Ya.
komo deui urang ayeuna rengsenya eta sasih Rajab diisrokeun jeung dimi'rajkeunana junjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Heuh nyaho ka Masjidil Aqsa Bregong. Salah ulah ngaheureukeun agama Islam maneh masalah nah ceuk maneh tadi ti Masjidil Haram ka Bekasi ka Masjidil Aqsa tidinya nyaeta ka Sidratul Muntaha. Heeh nyaho ka Sidratul Muntaha lain ka Karamat Jati. Sian bodoh mah Bregong. Ka Sidratul Muntaha. Heeh nyaho lain Muntaber Muntaha. Anjing. Kudu didagor si eta mah. Ulah ngaheureukeun agama. Hah. Sia nu budeg. Bolot. Hah? Bolot. Hisna ieu maneh. Komo deui pan ayeuna mah bakal urang teh nyaeta mapag siap saksi Ramadan. Nyaho aing oge. Ramadan lain Roma Irama nah sia teh. Aduh. Anjing. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ngarti teu maneh? Nyaho tatakun lain tak apa saja lain tatakolan nah diuk sia diuk geus dia ngomong jeung aing ha diuk maneh diuk di dieu entong loba omong ha diuk maneh di dieu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak lu mati. Aduh susah ngomong jeung nu budak mah teu paeh bapak aing mah teu naon panyawatna coba nepi ka keukeuh kitu bapak urang malah jadi haji aya keneh malah ayeuna teh geus jadi haji umroh muntaber bener leuwih bejaan ai kai kitu teh atuh kadulur aya obatna muntaber daun jamu batu lius nyaho aing oge sia mah lain ku tai ku jamu batu da bawa nyamuk atuh jadi apa da bawa nyamuk atuh diajak ngobrol ge pek meneh ngarobrol lah aing teh nyamuk percuma teu didenge nyaritakeun agama we asa dilalempeng nuhun bisa kararumpul maneh euy oh dina raraga Isra Mi'raj nuhun coba teu nyambung teh lain kumaha kadengena boten nyambung goblok eta teh di langit ka hiji ka dua ka tilu ka opat ka lima ka genep ka tujuh tadina langit ka tujuh teh pendak sareng Nabi Ibrahim heuh nyaho aing oge his nah lain Sarman Ibrahim mun aya ngajejek aing eueuh nu nyebut Sarman eueuh nu nyebut naon tutunggangan Kangjeng Nabi Muhammad teh burok teh lain kana ojek kana burok heueuh nyaho aing oge tiba heula ge geus nyaho teh ai burok teh tina kecap barokah teh barokah haulahu jadi barokah Allah jadi angkatna teh pinuh di tukang dihareup di tukang teh ku barokah kitu
nya kantos tepang oge di langit kahiji atawa kadu kahiji meureun sareng Nabi Adam. Oh nyaho his Nabi Adam lain Adam duh asa kagunturan madu kaurugan menyan putih kasumpingan hiji sepuh anu parantos pinuh ku pangaweruh nyaeta ti padepokan Sokalima Astina. Nikmat ka kupingna eta sasauran teh ngageleser kana kuping mang hartosna salira teh parantos pinuh ilmu jemar ku panalar pinuh ku wawasan eta kasauran nuhun ditampi ya kanap naon rupiah pembage nanging hapunten pun mang teh teh sasat teu aya wartos ti tadina teu aya ibarat ti tadina bade dongkap saromongan leureut hapunten sakali deui ieu sami-sami sarengna deui ieu teh kaula teh kaget burudulna tamu ti palih kidul maksad teh aya pikersal naon ieu teh reuwas kaula teh satu acana kana pamaksadan mang teh ieu teh bade nguningakeun heula pun mang madorna leres parantos uningajeun mang dorna parantos terus jadi tak kasohor mang yang pedakan jadi haji tak ieu nguningakeun pun anak ieu teh oh eta teh putra pun anak si mencenges lalaki ngan hiji-hijina Aswatama ngaranna wadalna Senen hobina mancing sakapeung sok ngadu japati iya sakali-kali nyaeta sok adan di masjid can jadi haji leres ngan hapunten ari adan bisa ngan dakwah teh bisaeun ieu pun anak leres tuh itu tuh Citra Yuda gerak nuhun mana awewena teh awewena mana acan nu pindah tah ari mang dongkap ka dieu saperkawis atuh anjang sono kaduana perkawis ngenalkeun katiluna perkawis mang teh aya pamaksadan leres tadi parantos diuningakeun mang teh gaduh anak lalaki ngan hiji-hijina ngaranna Aswatama ta ieu muktosna da puguh ka anak atuh tong bujeng hinga nu hiji sanajan anu seueur anak oge katinggalna kanu gede nya ku gedena kanu leutik nya ku leutikna komo deui bari hiji tak mang teh gaduh anak teh gering tuang putra teh teu damang udur teu damang naon ari udurna teh sanes kanker sanes liver tapi pun anak teh nyaeta kaserang penyakit asmara katarik birahi kapentang asmara agama nyaeta di tempat teh aya mawar bodas aya kemang malati manawi eta teu acan aya bangbara nu nyanak manawi can aya bangbara nu nyeuseub eta malati teh bade dipileuheungkeun ku pun anak bade dipetik manawi geuning teu aya sanes anak ditalungtik eta putri teh eta malati teh tuang putri leres kagungan putra teh istri awewe pun anak teh leres cocok tah
maksud teh bade nyangakeun sabda panglamar tak itu kinten-kintena kumaha mang nyangakeun sabda panglamar teh ditampi kinten-kintena aya ku bagja sepuh malahan ieu teh anu dicita-cita ku kaula teh hoyong gaduh incu ieu teh cocok sami atuh sami komo deui ayeuna kaula rek bebesanan jeung sarua jeung kaula pada pandita kitu cek mah oge mung di dieu mah teh acan canggih panginten sapertos di Astina padepokan teh nya teu acan dan di ditu mah pun anak teh murid-murid parantos kana komputer eta teh parantos kana Pentium 4 internet ulina ge aswata mah parantos ka jaringan dunia www.jajarsokalimat.com upami salira engke parantos aya di dieu tiasa hubungan teh dina internet ai internet teh di mana kawitna eta teh ti Tanjung Sari kapungkur mah disebutna teh Cilemu eta mah arnet atuh ai nya arnetnya tos digentos kumaha bagja kalarasan pisan pun anak teh teu acan boga salaki sing tandaekeun pasti jodohna pun anak ieu pasti ieu mah tinggal ya mah kaula mah bagja wae nanging da nya kitu pan kumaha hari jadina pertikahan teh disanarkeun kana ridona kolot kana doana baraya wungkul tapi tetep kana ngalangkungan cinta antawis jenis sareng jenisna teu hade ngadu-ngadu laras daai pun anak mah teu kedah ditaros deui aya kararasnya di jalan digabrug caca ieu teh budak teh can tepang sareng tuang putra teh pun anak teh karek beja gitu ulu cing atuh ayeuna mah kumaha ya urang tanya we pun anakna beres bari jeung hoyong terang kumaha minantu teh mana cing jogrog cenah hoyong mudah-mudahan we cing kan mana tuang putra nyai nen cenah nen tuh ya ka dieu anak ki datan nerat tangan demang datan nerat tangan demang ewa pagulingan rana denera Kang Sabya Prabha ngahaturkeun samah maktos ama cilaka aing ieu cek aing oge narima beja teh kitu koplok teh sia tong borosia si kacai kira mau daekeun anu teh mana sia teh nah kabeda-beda teh ka suatu badut batalkeun sia batalkeun era aing era daso ge mau daekeun mah oh Jawa suatu aduh ampun teh lah mata teh si banget heula cek aing oge isuk-isuk teh belegum nepi ka kitu bebeng mah tong bol maneh budak ora aing oge teh sudi nah sia teh kabina-bina teh mah ieu teh geulis amat teh kasumpingan henteu mang madongkap ka desa teh bade milarian tanah mana we aya di desa milarian tanah sareng koma bade milarian tanah keur kanang domba mangge
tak itu sanes bade ngalamar aya mah ameng we ka dieu kitu tadi mah heureuy aduh ampun teuing Tadi mah babalagonnya. Mata teh maneh teh atuh sarkapep. Nah, kabina-bina teh ai. Jadi wayahna nyai. Cat teh sepuh. Nyai teh aya nu rek ngaleuheungkeun kumaha? Mangga. Rino mangga bujeng hingga di enjing pagetokeun ayeuna keneh oge mangga. Anu mana pisalakieun teh tah. Sanes nyai sanes hampura. Deudeuh teh mah. Hai. Aswata mah kumaha cai ge? Ceuk aing oge sia kablok. Hai. Kabina-bina teh sia dook. Aduh. Jadi geningan aing geus jonghok majeng nyai teu panasaran imalan jadi kumaha tuh meureun batal nyai nasib nepi ka kieu keun bae teu make ipekah oge atuh ieu kasepuhan ieu naon urang ka kebon jagong nah teteh kumaha Gusti jika tukar itu meren terima nyai. Meningkat Citarum. Tentengan dek ngaramet dewe di Pak Haji Apo. Meninggal remis itu. Gitu gini. Kawi wirang kolos ya teh. Aswata mah nepi ka kitu. Lain panon deuna. Hapunten dongkapna ka dieu teh nya kitu emang teh jalan-jalan aya ngajak-jakeun suku. Tamat cangkel bisa nyalendorkeun tukun bae sugane aya nu ngurus kawin kaja teu ku anakna ku bapana ampe ke ku sia kaja nah kawin minat teuing bope kumaha ieu tah kitu bade ngurilingan heula tempat ieu mang nya geus mas kawin nanti deui atuh bari ngantosan itu tuangeun teu kedah kebantun mang oge dikasabeuleun pisan sia Aswata mah ampun kukuh wae teh bulan Aswata mah teh bade ngalamar nanging nanya kitu kaayaan pun anak teh geuning leras punten heureui teh heureui bibi mah ulan nen nuhun bibi upami teu aya bibi kaula teh keung hirup teh bibi euy deudeu nya kitu teh nen ari bibi mah nen ka mana bae oge mangga da puguhnya kitu nen teh tinggal alit ku bibi teh bibi mah nen sanaos duwi kapati oge moal tebih ti bibi upami ieu mah nen kagungan caroge bibi mangiring we moal lesoti nen nuhun bibi angin wayahna bibi ulah sasauran kaula boga salaki kaula teh can aya maksud deudeu da kitu geuning neng mah meuni seueur pameget anu sakit hati teu kirang-kirang apan ieu pameget anu sararumping ka dieu bujang hinga jajakap bujang hinga nonoman geuning aki-aki oge meuni cing karelet segala make wiwahan oh nya tak kitu ai milik menak tara kapalang ai bibi manen bibi ieu mah pangalaman bibi kumaha bibi pangalaman anu kaalaman ku bibi baheula keur umur atanapi keur dikandung 7 bulan ku indung dikawin teh terus ieu mah sejarah bibi keur dikandung 7 bulan ku indung terus ditinggalkeun maot kudu jadi bapak bayangkeun ku nen bari jeung hirup heureut pungsat pahan indung bapak teh dia keueuh ragap teh aya teh ieu keueuh ragap teh aya jauh ka sindung kalapa hirup ku panyukup gede ku pamere hirup ku panyukup gede ku pamere indung bapak teh dilahirkeun umur 2 tahun kadunya geletuk indung maot dek teu prihatin kumaha bibi cobi
yatim piatu nunggul pinang atuh kitu mah. Yatim piatu nunggul pinang bibi teh. Khawatir. Ku tetangga eueuh nu ngurusnya kapaksa apruk-aprukan nepi ka jadi pengamen jalanan. Unga parapatan ai lampu merah kakara menang duit sapeser sagoweng. Nya biasa nyen Manyangkeun hirup teh nepi ka turu limun di tiiran dijieun kecerek. Unga supir eureun teh pan dina lampu merah teh pan bari ngalagu mobil butut. Mobil butut buatan baheula. Menang duit. Lain menang duit kalah dibabuk pan ku supir. Da puguh ka siniran da mobilna butut. bisa jadi. Mobilna spionan. Balik ka lemur bibi teh marukana teh umur 8 tahun. Aya nu merkosa di kebon jagong. Yeay. Nepira ku tukang ojek. Teuing da mamawa arit keur ngarit meureun. Iya. Obat teuing bibinya teuing. Ceuk bibi oge. Nasib bibi mah. Umur 15 tahun sapeting teh kulimaan. Iya. Untung teu saya keyeupun Malah beh dieunakeun mah beuki kolot mah jadi tibalik jadi bibi nu sok merkosa. Da eta ieu atuh da eueuh nu merkosa teh nu poe teh nepi ka jangar teh geuning kana hulu teh. Heeh. Lumayan teh. Tak ayeuna teh bibi teh keur jangar teh. Marogana. Paingan Pak Haji Nang keur sakrat sae. Nen nasib bibi mah ulah kasorang ku nen mah. Ulah. Keur sabibieun kunyang sarana tekanan ekonomi bibi mah nepi ka teken digawe ka Saudi Arabia jadi TKW. Hayang boga rezeki teh nepi ka kitu. Teu pira eta teh hayang kabeurit pelenis. Duduh teuing. Hayang ngasaan digengge. Maksudna mah hayang acting cara batur hayang kabeuli HP. Kabeuli bibi, kabeuli ngan didinya disipatat. Anu ngagarantung teh nu bodas teh geuning sampeu. Eta mah sanes HP atuh tape. Kitu. Di Arab teh sugan teh ieu jelema teh saroleh kabeh geuning aya we nu kurang ajarna. Aya wae. Kumaha talalakon di Arabia teh? Boga dulungan teh guru SD. Kasep. Garwana teteh Can gaduh putra. anjing-anjing angkat tinggal salakina di imah teh. Ai bibi keur ngepel we kitu tah. Anolekat. Ngahaja jigan anolekat. Perasaan teh salakina oge ieu carogena teh tos angkat boro bibi teh da ditu mah kudu dijilbab ya kudu dicadar. Ambari anolekat. Aya eta teh kotor dadakan bibi ku bibi teh dempel. Bari jeung bolek lak ping-ping kemana karep. Sangeunahna Si horeng aya nu nyawangkeun dulungan pameget. cacan angkat. Meureun kabita nempo ping-ping bibi. Olo. Bari Yo gabrung teh ti tukang ngabekem atuh. dipangku. Bibi dipangku dibawa ke tempat tidur. Olo. Bari surukna teh dikana biwirkeun maksudna mah ulah cekcok. Dirangsadan tah baju bibi tak kudunungan pameget. Lain mun urangan da tulu ngajerit. Nah, ka atuh lain menta tulu ngajerit. Menta tulung ka saha di lemur batur. Dawuh nu wawuh. Ngajerit. Ngajerit oge kalah beak tanaga. Mending jempe we da puguh genah ongkoh. Paingan. Ceuk bibi oge heuh. Isukna kalah nawaran Tuh. deui. Isukna ah ditawaran dewe ku bibi teh. Ada merkosa deui. Kabogorot cingiri. Ongko pamerena gede ka manehna. Berkesan bibi mah diperkosa ku urang Arab. Inget wae nepi ka ayeuna tah neng. Sarua jeung si Dedi Agil. Marukana. Naha. Naon bibi? Jelema jangkung gede maklum. Bulu dada teh pinuh atuh. Kuat keremet.
awas make helm godeg teh ka dieu tah bobogaan anak wah si Benyang spektakuler sama si Benyang nyakitin apanya jeung eta gerakanana neng teu sangka urang Arab gerakan kumaha anu sok disaurkeun ku Pak Haji Apo di dieu mah jeung aya gerakan ajul gedang teh aya di ditu aya gerakan entep senok kapal miring santok bogo bangkong sapintrong lele ngajeng jehe karecek marmot teu eleh deet dilawan tak ku bibi ku gereyem nilem ngajengkang tak kitu mah gerenyem nilem marukana gereyem nilem dikombinasikeun jeung santok bogo waduh neng ngaburileng nah bibi menyenaker pisan jorang teh sanes ieu mah pangalaman nu ka nepi ka kitu tah pangalaman bibi ku hirup-hirup ku hirup hayang senang hayang boga rezeki tah ulah kasorang ku nen mah geulis bageur sabibieun cilaka doraka na bibi madanga doa ka pangeran teh Gusti nyangakeun abdi panggebruskeun ka neraka jahanam rumaos hirup teh ngancrut eueuh da dasar agama tak neng mah aya bener polos pisan di sini disebut oge bibi mah sampah masyarakat ieu ka Cikoneng ngaliwat bibi mah sedih rek ka pasar tuh teh eueuh nu nanya tah kaum ibu teh ka bibi naon sababna dan nyakit itu meureun apal kana kalakuan bibi nyebut oke gini ai ngaliwat bibi teh moro kana cingkara ceuwis ta urang Cikoneng pajarkeun teh tuh cenah tingali si hamur kanyut ngaliwat nyebut na oge hamur kanyut da eta meureun salakina dume salakina geus ngasaan bibi apa uninga neng Bandar Doma Dayat kebiasaan bibi teh ah mimiti diperkosa teh ku eta sama sok di beja-beja di aduh ampun bibi ulah kasorang kunen manen ulah dumeh bogoh ka lalaki teh ulah dumeh gede pamerekna der kahormatan dibikeun saacana ngaliwatan hukum tikah naudzubillah summa naudzubillah neng hade neng keuneh ku bibi sila kadorakana mah neng mah entong pamong gadis-gadis urang Cikoneng mah sing saroleha atuh ka ABG lalaki nantong mah kejeng merkosa hayang mah kawin heula we lah era bisi abus kana buser bisi asup kana patroma nama baik kampung jadi tercemar teh kitu teh marukana teh aya jelema begang-begang datang ka imah bibi lungak-longok ka pipir manawi aya nu ngisah doma saha si kacai bibi keur ngisikan ti tukang nangkod tah ka bibi nya ajar ketenan moal lila cenah kitu hampura bibi mak neng kuneng ulah kasorang nu kitu patut era inung bapak bakal kaganggu bakal wiwirang di kolong catang upami ngadangu anu jadi anak benang kahormatanana saacana ngaliwatan hukum tikah neng kadek cing hati-hati kadek bakal jadi sabiwir hiji tah awewe mah seng kaleng awewe mah masih cara lalaki seng tamaga loba pepotongan bibi teh di antarana tadi Cikoneng aya anu lega tarang buleud geuning sirahna teh ngaranna Saripudin popotongan bibi teh ampun teh bibi membaheula nya tah kitu bibi geulis bibi mah ngawaratosan ka neng deudeuh teuing bageur ulah dugi kakak alaman ku neng mah umat
syukur yang anaking jimat awaking Astra jingga dawala anu payus di piagul kalayan dipireus ku dewek yap kaharep yang nampi nuhun kana pembage sepuh kalayan atuh unyuk sumangat tansah diajeng-ajeng ieu teh purwa bokap ngahaturanan linggih teh aya pikeun saeunaon ieu teh tansah diajeng-ajeng buya aya naon ieu teh kusimar jeung si sangkon nya tiasa riung mungpulung kieu ye oh syukur jang kieu dulu ucuk saperkara dewek teh sono cuh sami kaduana ti eta memang ieu teh aya hal-hal anu baris ditepikeun ya anu baris dipadungdengkeun ngeunaan hirup jeung kahirupan urang sapopoe leres sumuhun Pak naon sabab da urang teh lain asli penduduk Tumaritis sanajan ngaku jelema penduduk di dieu kelemur di dieu padahal asli nama urang teh di akhirat asli nama dari urang Cikoneng boh ngaku urang Cikoneng bojong soang tetapi pakamulang ka asalna ciri naon ieu wujud dituntut ku waktu awak diala kumangsa diri diciwitan wanci dina harti urang sararea kumelenang di alam dunya teh hiji waktu mah bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maot pingaraneunana eta mah da parantos jadi katang tos ada tadi lebah dia balik pe kana pokok yen urang salaku manusia anu hirup di alam dunya teh sabenerna mah ucu ngabogaan pancen tinu kagungan urang tinu merbeng alam naon pancen teh Pak pancen urang di dunya teh teu aya kajaba lamun nyokot kana katerangan yen pangeran moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna pikeun ibadah ka anjeunna ari nu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh leres nya kantenan lintang ti urang teh kudu ngabuktikeun dina gawe ngabuktikeun dina amal sapopoe sabab aya nu leuwih alus tibatan dakwah naon amal da nu bakal nepi mah eta urang sararea cenah geuningan urang teh datang sorangan datang buligir balik buligir di boehan ge kudu hirup iwati urang teh mawa amal ka itu teh ya ngomong teh teu napak sia nama ke teu napak da umum ari umum mah beda deui jeung absolut nah dek ditentang umum lain nentang aing ngomongan sia cing lempeng ngomong teh
urusan prinsip yang malah kojitu munapuroda ngali gincing dulu balika itu tetes anak te keluarga te mang te alo te solenang acan di boehan ke kuno hirup maka jeung mawa amal pas nu ongkos teu bawa naon-naon ha rek ngomongna kudu kumaha ninggalkeun amal lain mawa boh hade boh goreng di ditu mah akibat gitu. kapan aya paribasana geuning gajah paeh maungna gading belangna maung kana gajahkeun cucu ngik sia mah Ini pabeulit nyarita hayang aya ngomong hayang naon atuh lempengkeun ini rapat retah teh. tah si ieu mah ai kabatur nentang ai manehna awut-awutan Bener. Ono rarawat teh gitu. heuh panglempengkeun Panglemakeun. kapan amal ma'ruf nahi mungkar teh di dieu Sok atuh pangbenerkeun gajah teh ninggal. gajah paeh ninggalkeun gadingna maung paeh ninggalkeun belangna manusia paeh ninggalkeun amal anu hade tak geuning Kumaha bi teh? gitu Gajah. cing cek silaing Gajah. ama anu goreng Gajah. karena gajah gadingan Gajah. maung belangna digadingkeun Gadingan. amal hade karena gajah Gadingan di jeneng. maung geus Geus era sia era ku si api oman era. Era. heuh tak kitu we cinekna mah urang teh kudu ninggalkeun amal anu hade tah tingali we kana sejarah jumu moal bisa riung mungpulung kieu urang lamun napak tilas teh mah tanpa urang merdeka nyoreak alam katukang bisa nak muncul nak merdeka teh ieu teh tina amal-amal karuhun urang dina mangsa ngarebut kamerdekaan negara tina tangan jajahan gitu mangna bisa riung kumpul cirikna tuh tingali tutunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan eta teh lain tutunggul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewos beja ka urang sararea nyaeta pikeun neluskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji ku cara karya anu nyata anu nyata Gegepkeun ari. jadi realisasi tina ieu kamerdekaan teh urang sararea ge kudu bajuang Bau deh. sia ku amal-amal anu hade ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata da anu penting dina zaman kiwari mah kanyataan ulah hirup cek urang kaler teh mah nepi ka jadi anggota NATO Bau teh kan ngau jauh-jauh teu nyambung turunan ti Hindu. teu nyambung NATO mah da North Atlantic Treaty Organization Organisasi Pertahanan Atlantik Utara tah NATO dewek mah beda naon no action talk only hartina teh loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata da anu penting mah kanyataan Eta sedikit bicara banyak kerja. sedikit bicara banyak kerja tuh Nyata. pok pek prak pok nu ngomong pek pikiran prak pigawe kakara boga ngaran tina naon tina karya tah jadi gawe bener pak what is the meaning of name apa arti sebuah nama tanpa karya tuh ulah diperingati bunga tahun nya nya diperingati unga tahun geura aya unga poe teu sidik bisa popoe malah memperingati teh hura-hura teh taleler tah nya nu mawi kolot baheula nyieun simul geuningan dina ulang tahun kemerdekaan teh maka jeung aya main rebutan heeh
gue main rebutan tegas rebut wae perebut kedudukan, perebut pangkat, perebut jabatan. Oh, silih siku, silih jejak gini. Barisan bangsa teh. Aya tarik tambang nih. Padahal ku sinirik itu ge teh. Jeung aya aneh aya nama tibalik ujang. Tibalikna kumaha? Baheula mah karuhun urang bajuang paeh poso nepi kakatangkap ku penjajah bus kana obang dibui di jariji besi jelegur teh merdeka ai kaluar ti pangbuian teh pada ngangkat jadi pejabat tina dibui teh didasi mah heula mah tah aya nama lain didasi heula tuluy dibui Aya nama dasi ngaman tuluy di jariji besi aya nama pejabat heula tuluy diobang ka itu teh geus gara roblog ge bener Pak nya nama bet atuh geuning aneh we aneh ayeuna mah pan ai hutan teh pan aya menteri na menteri kehutanan agama aya menteri agama da baheula mah Pak leuweung teu dijaga da awet atuh ai saprak dijaga bet jadi beak aneh jadi loba pager makan tanaman mun cara ngotan baheula mah nya eta didenge-denge teh deui di departemen agama aya oknum anu ngakan duit dana umat abadi pan goblok kacida deui bari eta teh agama religius anu aya patula patalida jeung moral tapi aya pupuhna teu bermoral ai pupuhuna teu bermoral mun panggih ayeuna hareupeun abdi da didagor juga ngirungna abdi eta mah kagila-gila keding aneh abdi mana lain aneh su ieu teh hiji beja nanakeun ajab-ajab anu keuna ka ieu nagara teh kajadian anu keuna ka ieu nagara teh eta teh mangrupa ajab gitu tingali dina katerangan mun maneh nyukurkeun kana eta nikmat kami maka eta nikmat tambah deui ngan sabalikna lamun maneh teu nyukurkeun maneh bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget ujung aya ajab leuwih gede nya ya tsunami mah kahuruan mah biji leutak mah banjir mah angin mah bener amanan nu alah nya nya Pak dek nyalahkeun saha Karengeng ku dedengean. dek nyalahkeun saha nya bongan urang we jelema-jelemana teu ngagara rugu ai bongan mah bongan bangkong montong sok tutudinganan Jauh-jauh wake ka bawah. ai nu gablek dosa jelema ai nu dituding bangkong kumaha lamun bangkong demo ke Bangkong mawadreu. bangkong teder ngayakeun sidang pleno di antarana belentuk bangkong korodok bangkong hejo bancet ngarariung teu ngeunah ku jelema aya nu ngaruksak jelema aya nu dingkeun ka bangkong di antarana bangkong oman bongan bangkong ya bongan bangkong kumaha bongan bangkong kacai teu dimandikeun bongan hirup pararohong pasini teu dijadikeun bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati uluh nya nyata ai bangkong di kongkorong ai si nunuk henteu tuh nepi we karaeng disebutna we rorongkeng rorongkeng tina harengheng ku dedengean naon sababna sabab ieu teh bangkongna masih keneh ngajedog di jero liang bisa cekolot baheula baka tentrem ieu nagara lamun bangkong geus ngaheum-heum liang
anu syaralah teh eta bongana ti lawang ninggal ka jalan ngaran-ngaran ti lawang ninggal ka jalan mada sanes deui saha pijalmaana grepek nu embung ka gereng anu hayang ka geleng roda padahal urang di dieu teh kageleng teh ku roda alam ngan bongana atuh da ti lawang ninggal ka jalan coba lamun ti jalan ninggal ka lawang mah tah hartina teh pangkong ngaheum-heum liangna kayak solusina kumaha teh ka aya nagara teh nya solusi naon jig-jig teu nyambung atuh pan solusi mah anu sok newakan mobil geuningan STNK di eta mah polisi atuh degekeun sia jadi dagor kayak bae solusi jeung polisi jauh solusi teh jalan keluar kumaha ieu cing da kudu sarerea atuh moal bisa sewang-sewang eta atuh da manunggal kesatuan jeung persatuan ngan ukur jadi slogan we kanyataanna mah da papisah geus sok da sewang-sewang oh sapu ayeuna leupas tina sabeungkeutan da kahancuran kaituna ge nya jadi jalan keluar nate urang sararea cekolot baheula bisa bakal ngawujud dina sagala rupa widang asal dina otawa nu ngeusian ieu nagara teh nyaeta ku budak angon bisa negara bakal pinangih jeung waluya tapi nu ngeusianana teh kudu ku budak angon heueuh ujang kumaha ieu ngalilieur batur ai bokap ngalilieur kumaha jang jelema teh nu palalinter itu teh anu bergelar cing rasional bicara teh itu teh jelema teh nu palalinter anu dijadikeun pamimpin anu dijadikeun pejabat teh nu pinter geus hampir teu becus komo budak angon kudu napak ngomong teh koslin aki-aki we lain hahaha budak angon ucu tah di dieu urang cing apa kana ilmu palasipah palasipah teh filosofi falsafah ya bid'ah falsafah nanahaun da sia mah kitu cegekan hirup teh sia bari teu ngarti bari sia ge teu ngarti deui ya bener teh aya bener cek Allah disebutna mutlak absolut dogmatis aya bener cek ilmiah aya bener cek falsafah aya bener cek umum dengekeun sia aya bener cek umum kadang-kadang patongong-tongong jeung cek ilmiah contohna sok umumna di urang nyarita panon poe bijil ti mana ciwetan yakin leres ceuk saha nya umum ge nyarita atuh bijilna ti ciwetan tah ceuk ilmiah mah henteu lain kitu dah kumaha kitu da panon poe mah cicing da bumi nu muih kapan rarasaan mah orang tepan sidik di wetan air rarasaan lain rasa gitu jauh tina rasaan ieu euy nah atuh geuning da bumi nu muih panon poe mah cicing nya tah aya deui ceuk falsafah kumaha cenah sabenerna panon poe teh geus biji ti kulon ayeuna teh tuh mau jauh tah jauh
cekolot ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang, nu caket gera raketan, nu deket gera deheusan, moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak, aya naon jeung aya saha dina wujud urang, gera prak, gera pangihan, cirina satangtung diri. Geuning. Kitu. Eta beli jauh-jauhna teh ayeuna ponon poe biji tewetan. Kumaha maksudna? Heuh, dibacana ku falsafah. Tah ilmu teh. Nah ai falsafah ilmu saha? Yo dibid'ahkeun teh babatok sia. Mangeran kagolongan sia teh. Bener. Cing Allah mangeran megrasok. Mangeran kana gulungan. Jadi ponon poe teh biji ti kulon ayeuna teh maha tah ceuk falsafah teh kumaha kieu jang panon poe biji ti kulon teh sing sok buktikeun jelaskeun abeh ngalalarti da ieu teh sesa-sesa penjajah teh urang teh jadi barutek barelet jadi bangsa nu sensitif teu kaopan teu payaan geuning baheulana da ku penjajah teu meunang sakola jadi bararodo bodona teh dikatotoloyo rajen pinter kabalinger deui tah panon poe biji ti kulon teh ari panon poe teh kahirupan tak kahirupan bangsa urang teh ayeuna geus ngandalkeun urang barat. Ai barat mana kulon tuh matak panon poe biji ti kulon Jadi barat-baratan bangsa urang teh geus ka barat-baratan hahargaan kumaha ceuk dolar adat-adatan kumaha ceuk urang barat bener pakaian kahakanan budaya segalana teh kanginum-nginum minum mah ge nurutan orang barat daya kesenian jeung budaya urang barat anu aya gelar di urang teu abdol mun teu bari mabok tuluy diserang ku papakean barudak gadis we ayeuna geuning dibonceng ku motor dan tungirna teh kadeuleu atuh kata turun tina angkot kene tina angkot bari leumpang teh geuning buja teh kadeuleu leung lamun teu sing kayoan untungna teh tuh korban mode tadeuleu geus ka barat-baratannya muing mane mana lesit di jalan teu sangka ada wala bapak aing profesor teh bicarana akademis euy urang teh kapikirnya ka wah manya nepi ka dinya kadaharan teh nya wah nya leres ai turun tina cantina kahakanan bangsa urang ayeuna geus gengsi ngakan kulub ganyol dan nu dihakana hambur duit ger pasea fried chicken Dunkin donut hotdog bisa malahan ditawaran karedok eta ku dewek barudak ayeuna apa itu korodok gitu ini mau peuyeum ini peuyeum apa itu peuyeum naudzubillah summa naudzubillah bangsa urang ya Pak ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung ekstasi magadon sabu-sabu ganja sedangkan eta anu keunana teh deui nonoman pemuda sedangkan pemuda teh sok diayakeun sumpah sataun sakali sumpah pemuda mana buktina mana tulang tonggong negara teh anu disebut harapan bangsa teh anu disebut harapan bangsa teh mana deudeuh bangsa urangnya Pak deudeuh teuing cu da eta budayana atuh da sedangkeun naon martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana lamun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana heulaanan
budaya nupangkolotna di tiap-tiap daerah teh bahasa tak urang teh geus kalengitan bahasa urang budayana naon baheula mah da zaman dewek di SR bahasa Sunda teh diajarkeun unak usuk bahasa panyungsi bahasa wawangsalan ayeuna mah tong boro muridna guruna oge kadang-kadang awut-awutan bahasa Sunda teh geus gengsi deui ngomong bahasa Sunda teh nya leres Bapak kacekok ayeuna teh urang teh ku modernisasi ku teknologi ayeuna we di imah kitu di imah da lain salah barudak sebenarnya mah dan ninggal dina keterangan mah kulu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih eta mah kumaha inung bapana dek dinasranikeun dek diyahudikeun da ayeuna mah kumaha atuh da barudak teh di imah dicekok ku PS da baheula mah diburuan teh main keleci bubuyan galah gatrik sonah sasalimpetan oray-orayan ayeuna pada PS tong borok make jeung deungeun-deungeun anak dalang disadiakeun wayang kalah dijejak ai wayang teh geuning kalah disumputkeun kalah dijual gamelan di kilo tawang deui kanu tadi ulah ngabutut bangkong naon yen bisa ieu waluya nagara tapi nu nyicinganana budak angon heuh maya ai budak teh lain budak ololeho tapi ai budak di dieu nyaeta anu salilana ngabdi nu salilana ngabdi heuh lamun jelema pinuh ku pengabdian lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung tah nu kitu deuleu naon sababna sabab janji pangeran dina katerangan memeh wa iya kana stain naon heula iya kana budu pengabdian heula jadi budak di dieu teh anu ngabdi sabab nu ngabdi mah moal jauh tina pitulung bener jadi lempeng jeung keterangannya tah iya kana budu teh heueuh ai angon tah ieu teh sabenerna jelema teh geus teu bisa ngangon hawa nafsuna ai ngomong dek sunah rasul padahal rasul pangeran teh kantos jadi budak angon heula ya Pak cing atuh cing kaangon eta hawa nafsu sabab naon moal aya nu leuwih berat tibatan perang silih tema nyaeta merangan hawa nafsu anu kawengku ku dadana sewang-sewang nuhun Bapak paingan eta nya ceuk aing ge Bapak aing mah batok bulu eusi madu mutiara tertimbun deh iya nya leres Pak kitu jang nu mawi dewek bisi dewek isu pageto paeh ya ulah waka Pak ulah waka Pak can tamat abdi teh ilmu teh ih ngaran-ngaran umur ucu ulah waka Pak heueuh ngabdi yeuh can kawin ongko abdi teh bisi ai geus kitu mangga harewosan kana silih-silain anu bakal jadi doraka pisan mah nyaeta di mana silain geus ngadenge hukum geus ngadenge katerangan tuluy teu dipigawe ai dewek mangan ukur nepikeun digugu nuhun henteu urusan sewang-sewang
muntah mah dewek teu digugu ku si laing moal makna urusan si laing aya jelema nu teu digugu ning ambek belikan teh nepikeun mah nepikeun digugu nuhun teu paduli teuing nya pa bebas alhamdulillah Pak nuhun Pak brai weh hulu teh ya abdi nuhun Pak nya tak itu cum dek mi HP dewek teh sisir jeung minyak karena pribadi kadek kaan sloman leungeun mi HP pikir jeung niat kadek kaangsonan deungeun bisi kalalanyoan nyawa ceuk urang wetan mah ojo leno sampean ojo neko sampean cek urang Madura ulah terlena hirup teh leres kitu nya nuhun Pak ngagebrai abdi tak itu kadenya kade entong make jeung mikiran batur usaha maju batur bangkrut anu penting mah ilaing we heula nurulung tak kitu nya nuhun Pak